Kegenaan ya cuaca ya dah. Nang ninja ya. Wah. Udah di nauge bari potong ya parem nih lah korekna eueuh. Cicing di kebon kieu geuna wah nu nagih ya. Jongjon. Pernah di dia Ji. Jika bangun geus putus cinta ya mah aja. Niis serangan. Niis Aya nu kararieu. Keur galau apa kumaha Ji Oh, teh? tara galau ieu mah. Ari geus keur naon di dia maksudna ieu teh? Ngajedog keur niis we dewek ngomong. Oh, berarti keur niis melarikan dari hutang gitu. Ah, sih mah teh kudu diomong da geus nyaho mah jempling we. Palaur sorangan kieu. Nah, gogres sama teh sopan ngomong teh. Wajib ada kieu. Lain maksudna keur naon itu ceritana kumaha menang cicing di Dewek desa sorangan. oge keur ngajedog, dewek mah keur niis. Itu niis teh. tuh neulekeun hayam tuh, keur ngasuh Alasanana hayam. kunaon? Batu manis teh ka bukit nu indah, di kape-kape, ih ngajedog di kebon. Kamu teh gablek duit ieu mah. Rumahan. Boga duit teu? Arek naon? Sia. Boga duit aing nanya. Aing mah janina bukan yang beli bejakeun geus sia mah. Aing nanya serius boga henteu? Henteu aing mah. Henteu. Heeh. Lain ieu urang minta ngatur seekong rek barang inyem ieu teh. Sia. Duit dah sama geus kabaca. Aya Nyumput. Moal mereng nyeum ka sia dewek. Geus mayarna sih. jelema kieu kudu dikumahakeun ku aing. Jadi arti mah bener ya. Urang kudu digotong nya. Ikan kudu digotong urang taekeun ya, tak jengkol lah. Jamanya rek nginyeum nya garalak deh dekating. Atuh sih sekali-kali tulungan aing Ji, butuh duit iker mah kudu deh. Lain sekali banget sia mah. Minang. Minang karek we 3 kali aing anggap we nu 2 kali meter percobaan ayeuna aing keur nginjem aslina mah. Aya mah kitu, aya nginjem duit percobaan. Udah Ji meureun penting mah ku aing dibayar geus bayar san ku aing teh heula. Can atau minta Atuh eta mah anggap sedekah we meureun ka dewek. sedekah. Pandai teh boga aki meureun geus aki-aki tah berarti eta teh sarua jeung maneh nulungan deek Ji. nama Jeung sarua. harapan aki-aki. Sarua geringa jeung ati sia mah. Aki dewek emang gering dewek kan teu cager kene mentak keur nginjem duit ge. Emang uyah mah TPS ka luhur. Sarua Akina gering incuna leuwih komo. Usabah mah karuhan geus pun sabah. Bener. Terus ada eta mau motor mau naik ke kebon mau motor teh. Kita nginjem duit mah kabang ulah ka dewek. Aing ka bang teh kudu ngajaminkeun naon aki aing ku aing jaminkeun. Gitu. Masih we boga aki jaminkeun lakukan mah aki. Mau naikkeun ngasesena ge bang ngajaminkeun aki-aki kitu mah. Atuh eta dijual ka peternakan. Aku dijual ge Jangan ngalakian sapi. Kepaksa dipiara ge da manehna nu geus melahirkan lain manehna kita pamajikan manehna nu melahirkan kolot aing. Ayo balik ke lawe tuh. Beungeut ieu can bebeunangan ge nyeumna hei. Atuh Ci, nyeum duit aing tulungan si teh ih 200.000 ieu dan teu gede. Eueuh banget ari eueuh. Anjing sia mah teh nempo perjuangan aing teh ka dieu tuh belani ditihan. Geus hargaan perjuangan aing. Bagi store emok tadi. Aing udah ngene emok geus datang di wayang ieu. Aduh, ieu kenal naon yo? Sok ya. Cari cing di dia. Ye, Kerniis. tuh mau waes itu. Sia kana nama-nama mereka pusing aing. Tuh mau waes. Colok wae ieu. Tuh mau waes. Kerniis. Tuh mau waes itu. Ngan teu tahu aing ka mana aya we sia. Tuh mau waes. Wah sia penghuni kebon cungur. Atuh panggil mah kebon. Itu kebon tuh. Dicari cing di dia keur naon ieu? Teu nanya teh hayang bejaan sia. Aing keur naon di dieu. Aduh. Tuh mawa obeng itu. Bener ya mah. Tuh mah permen Eta tah hakan tak kusiang ngaran cager eta teh kemang eta tah. Ieu mah. Eta hakan eta kemang eta tah. Tuh mawa karet. Mengket lagi hese. Conge. Hei, se mana ge? Sia hayang duit mung. Hah? Yang duit. Duit. Hayang duit mah. Hayang nginjem ka si Haji. Ari kana duit. Hayang. Bentes nu tarek teh. Ripun. Ku aing ieu geus teu beunang nginjem. Ku sia injem. Kayak bagi dua Lemah budak oge kana duit mah. Oh, paingan atuh. Nya. Naon, cungur. Ih, betah duit bener nya.
Jadi kena duit mah. Kena duit mah bentes Can cenah. loba duit. Sia. Nah tuh mata duitna. Hayang. Inyem lain penta. Inyem. Heeh. Guys banget cara rinit lah. Taruh ripuh inget lagi. Bah, Sia nu torek mah. Sia nu torek 5 urang kehet. Geus teu balik deui. Anjing ieu mah. Ci atuh jual-jual eta HP inyemkeun ka aing duitna coba. Tak eta taya odeng geus sia lebok tah. Iya tah HP daripada golar-golar kitu mending jual. Biji-na HP na oge. Jor teh ulah miara HP keur kieu mah pamali. Pamali sama Daripada miara HP pamali mending jual pakai nulungan duitna ji. Tereuy HP ge pamali. Jika duitnya kembali pahala menang ji. Geus teu balik deui wae si budak gua. aing. Si budak Allah biar geus balik ka ditu. Sampai aing di bawah. Bodoh teh. Astagfirullahaladzim. Sok wae ngareta boalna tah. Ganti lain di manusia. Pasti Ayo atuh ji aing nginjem duit ji. Sia nyaho aing ge besok dagang pan berenang. Beraku ngapoe dagang teu boga duit asa banget. mungkin. Dewek ngeslila teu dagang. Oh berarti ngeselila teu dagang teh karena eta loba duit. Gantilah owner deal ya. Misi sia mantap lah. Aing moal ka mantap cenah beri nginjem duit mah. Jadi mah kami leung kitu. Ini malah duit buru 200.000. Paksa. Ini ke Bang Emok sia engke poe Senen. Bang Emok mah jeung awewe. Aing mah can boga pamajikan moal dibere. Kecuali mun ngaranna Bang Sila. Buru tuh minjem malah duit 200. Ini dewek mah. Aduh, iya haji goblok bener. Kedaek nulungan batur haram jadah. Ku aing dikeun sah. Tahu ku aing naon teh ngaya di imah.